urang lamun di Tangariung ya. Tangariung. Kiai ustad. Urang Pak. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan saya. Ayo kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa gitu-gitu kene. Tangan di Arab doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun jeung nu hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Cak Nomi lumban iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener geus ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk jarah bae menta anter jarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi jarah teu bisa ilah hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah Allahumma sholli ala tuker Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa dideleukeun mah ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun mah ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mahauni ngasagala rupa kajadian teh Gusti kajadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi Kangjeng jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan ku Kangjeng Musa hei sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata mah kabebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding denganmu satu hari kita bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mah kabogos carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deukeut ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana
nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk kunyana, aing tadi kecup kunyana, aing tadi belai kunyana. Oh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantarannya nama bodoh make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok dihaharua. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaja. Emang nu bodoh mah kos kitu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing, ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih salat tahajud Allahu akbar tolim ahad Allahu akbar sadarat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teu bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh. Ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeuting jahorenganan sok hudang dipeuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat. Jaga-jaga teh aing keur ngora mah sehat. Tilok aing teh hayang kieu ti peuting. Barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung kieu ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang. Mikirannya najan nu sok hudang ti peuting mah rasul. Jadi sok hudang ti peuting mah nabi. Jangan sok udang dipeuting mah para wali, para ulama salafus sholihin. Berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak aki tah. Karak udang doang geus jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat. Aing anu mantuk aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok sholat ngan di blon-blon penmannya jadi sekolah kan teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing. Oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan di deukeutan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh. Ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter. Pinter aya di aing segala rupa di aing. Dik sanu ngalehkeun aing. Betul dokter aya di aing. Insinyur aya di aing. Dokter Rendos aya di aing. Muga abi aing mah pinter jasa. Dik caritakeun naon coba alam aing mah nyai. Dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho. Aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho. Hei, dosen aing mah ngadosenan di universitas anu persatuan aing. Aing mah geus saluhureun sagala rupa. Beuh aing takabur ku ilmu. Dibandingkan jeung sanajan nyana ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh. Ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti. Nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet. Mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti. Jasa kieu bisana abdi mah. Abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti. Nu pinter mah ti penting tilok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang.
lu pinter mah tipeting teruk maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajen ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajen ku kumaha ge abdi mah ge dibelembung kajen ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga loh kajen ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae tang ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh ya karasa amal abdi mah teu bararagus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen ku kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajen ku kumaha ge sida kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen ku bage tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tak eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada nu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beusi teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit dah jahanam tah mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang umat dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antep kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyianan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun ge di neraka geus sakedeung lah tah aing mah cenah kos kitu doang sebel
geus geraeun ka surga aju ka neraka. Nah ieu kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa kok ngomong emang ngadoa make bahasana masa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek. Kieu angel amat turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek, urang turun deui. Datang ka ti tadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka Malik ngadoakeun teh kubar edek teh kiai. Malik dilanat cadak. Atuh ngadoa mah kudu salamat. Ulah loba cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ye. Tangariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Yang ngaran saha ayo kadekan. Ayo kadekan. Yang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa gitu-gitu kene. Tengah di Arabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Cak nomi lumban iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Iya geus kiai itulah diondang kurang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin. Aing mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, urang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk zarah bae menta anter jarah teu bisa babacan. Ya Allah ya Rabbi euy zarah teu bisa ilah hadarat-hadaratan teu kudu hadaratan sia cicing di dinya. Hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon jadi eta sarua gitu-gitu kene gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene. Teu beda dengan itu mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun. Make bahasa urang mah. Abah, kula datang ye. Atuh sarua aja Kangjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun sallallahu alaihi wasallam. Eta mah bahasa Arab. Jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae. Bah kula datang zarah ya ka abah ya. Hayang naon sia. Tungtungna jadi dukun gitu. Tapi bener dari malalagan yang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ka bangsa ulama ka wali be dijauh keneh. Wali geus kieu bae, Pak. Wah, Junet tuh. Kanyawan ku aing teh datang. Geus. Kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang ge dadah wali nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan sia kieu dadah aing mah dadah ka wali mun sia kadeuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang gana Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu zarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese masyaallah geus ulah hese-hese datang ka urang neangan muzawir hareup muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung ribut urang jeung muzawir. Nah iya sekali deh, mulai saya boleh tak contoh tadi nu bodoh karena doa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disarahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti antepkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jambur aku aing
cak Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya eukeur kieu aju disalahkeun mah nyana ge atuh engke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang engke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heula oh kitu atuh dibere metode Kanjeng